Jujur kakaraeun sih urang masak ieu. Awewe lamun barang tuang terus geus goal-goal kitu berarti tandana ngonang. Bosen abi teh tuang sareng boil ayam. Sabeneran di teh rihana teh eukeur aya balaku teh. Ya udah we atuh aku teh iseng nyobain. Nah, cara ngabersihanana teh kieu. Lepaskeun bobokongna, terus teh kaluarkeun gigina, tah ciga kieu. Rejelkeun sadayana nya bes. Abi melong cara kieu teh dina TokTok. Neangan resepna oge sarua dina aplikasi Hita. Gampang atuh ku zaman ayeuna mah nya. Tapi omatnya lamun ngabersihan balakutak si tintana teh ulah dipiceun. Eta nu matak gumurih bikin nikmat teh. Ngomahna oge kudu make perasaan nya. Laras si tintana teh henteu bararucat. Lamun geus dikumah ulah poho dimarinasi. Cukup pake jeruk nipis jeung uyah. Sambil menunggu marinasi, mari kita siapkan bumbunya. Hari ini kita masak oseng balakutak khas Sunda. Bumbuna mah kieu we henteu aneh-aneh. Tah barudak ieu teh sabenerna mah make laja ngan abi poho henteu ngapidio. Tumiskeun we kabeh bumbuna teh nepikeun ka seungit. Ulah poho make daun jeruk jeung daun salam. Tah perkawis cabe eta mah opsionalnya. Boleh make boleh henteu. Jeung aya deui nu poho. Balakutak nu tos dimarinasi ulah poho dikumah nya. Alah jadi ngiler ieu mah ngeditna oge. Jadi asa hayang balakutak deui, tapi engke mah hayang anu baradag ka teh rihana teh. Seger dek ieu mah ngadon ciga masak tutut jeung aya guritaan. Asli ieu mah ngeunah tapi urang mah engke masak moal dikieukeun deui. Rek masak resep nu sejen.